Eta teh sanu bade ngahibur payunan urang sadaya padede. Pak, iki harga 2 putu ea kula. Oh, palingan ngalet teuing ngaman alat atuh padede. Oke. Sadayana kasupini rasa Ampun masih kelingan sangkana ya kemajuan yang datang kesadayana kasupini ya rasa nuni cinta sumi sumba
punten anu dipayu Seni layang gawe ningkat tapi pikan yang ling bode Udi manis kasasami tawis jalmi nu barembudi kawitan kapuraku lagu kasih kawanti dunungan wayang jadi lalambang manusia nuku malang masih ngajadi daluang ajaran nu mahawan Wilujeng Supi mangga linjing seni layang gawe ningkat tapi pikan yang ling bode tapi pikan yang ling Ane kirang sono anggami kanjeng Sawen majangakan seni kagungan seni sunat turunan warisan karuhun orang warisan pujangga nu wajib dipusti dipusti wajib dipusti dirasa di damah-damah dirasa di damah-damah di damah jimat paripi ayo orang rembuk jukul seni sunat diangkat dasar pamiri dina pagelaran wayang tangtu moang geresekan katut nayakan jadi ciri anu pasti
mun orang aling wiwitan tatu makamalina laku sapake aturan sagala raja ogara Kidalang anom yoga. alah kidalang yoga suara sunanar sunaria nu wajib didama-dama dipimeme Kiai Saipul Holi dipupusti dipi mama dipi mama alah kidalang adis kami sanes tugaduna minangka tunggal pangwaris kidalang dedek cantik jalana kasaluyuan sapapait sama manis ajen jati diri bangsa pancen urang sarerea sanajan tukar jang lara dami bangsa jangan negara Allah Pak Haji Dudung bos sapatu jalana kasaluyuan kilurah ali sapapait sama manis duh sing langgeng dugi kajaga nyanggakeun kidalang dedek cantik sapapait sama manis sing langgeng dugi kajaga korehaneun anak siwi pas MS katapang korehaneun anak siwi Inggih punika bubuka pangurep madep hadiah purwa
Sumangga urang Bandungan carios pawayang Kidalang murpa haleuang Purwakawita mantra iya winulan ya sosorot gantining pamutus Sritra terdak saking punipun dados tananing carita ya kukung gebang siwalan denayu kang katenayu ayo pada tetes tumaretes ingkang tinaretesanana astagangga wiratan kalawan patra Cimuncang kabanyak sari Banajuan urang hiji Pangwangunan hasta tangan gangga banyu wirawong linwi tanu mangsi patrakan ungtal lagu mulane aksara Jawi sawidak perkawis tinunsal kang tikang dasa ekalawan dasa eka naminipun sawi dasa 10 inggih pagelaran pawayangan pokalna para pujangga yasanipun para wali lapan ka 10 tunggal wali kang luhur ilmu jemar panalar sugi ku pangerti tohaga ku pangabisa cara rincing eta masing-masing cari eta masing-masing eta masing-masing cari yo batur rempuk yo pasauyuna sing taat kana program pamarentah gentur tinutur mangun catur gentra ing dadia cindarita nyuksuk halur nu kapungkur mapai riwayat sajarah zaman baheula para wali nyebarkeun agama Islam ku perantawisan wayang nganu falsafah kahirupan anu tumali sareng
keagamaan lan keakhiratan. Melak hade buah nauge bakal janten hade. Melak goreng tangkung buah nauge bakal janten goreng. Purwa mantra winulan sastra kang tinuara panjang kang ngawung. Anenggihipun dadi purwa lantara. Purwa hartosipun wiwitan Tara senyatanipun carita ngawiyosaken saking pertapan talhana. hiji pesantren letik tapi resik, sederhana tapi utama. Anu janten Dipikolot di pesantren daya sanes Resi Bisma utawi Dewa Brata anu mangrupikeun putrana Prabu Santanu di Dewi Gangga. Resi Bisma nyaeta eyangna Kurawa lan Pandawa. kasih puku pangaweruh kaasaku pangabisa kapatriku pangarti atos sing bejana kulit Dasar satria utama logok tapak genteng kadek teu aya di pamuntangan di para santri Kiai anging Resi Bisma anu kaprajanten. Dina wangkit kiwari Resi Bisma dipun adep ingkang wayah daya sanes Bambang Dursala. Bambang Dursala nyaeta putrana Arya Dursasana lan Dewi Salkan. Dina mangsana 10 tahun yuswana diwiyakeun ka ingkang uyut pikeun ngalap ilmu kahirupan anu Tangguh pikeun pangih jeung jati diri anu tangguh sangkan jadi manusia anu linuh ilmu jembaring panalan. teka kantun sapangkeureun Raden Bambang Dursala nyaeta tokoh masyarakat Haji Kohar anu saya papadana. Lami-lami Swanten gamelan ngagemung nyaeta hiburan di para santri-santri sekalian. kabara wiyaga kapara santri Kiai sadayana wayahna urang hiburan heula urang hiburan badaya batur ya mangga sinen jeung alokna ge juara batur ya mangga ayo.
gelis jembara nagarana hari kinangkit pilih putra putrina cep irepah nugraha mintonkeun amot putra kiri haraja Saiful Holi Kilurah Ali Gerah Bapak Ustadz Yana Abuya Habib Iqbal Alaidrus Gerah Den Haji di dalam hadis oke aya Gerah Kidalang Aji wah bos kita Gerah ke dalam yoga suara Wilucu Godek ninggal Wirahmana Godek ninggal Geniat Dawirahmana kamu cukupi gening seur kamu mata
sadaya es kuning sewakan busana maneka warna busana maneka warna Sritin muning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba
kapus pitang udiang nangyang pandra ing sarwa rukma sarwa rukma rengeng manik narawata ya narawata kentur tinutur mangun catur gentra ing dadia cinarita gelis ingkang kapiwarti ngawiyosaken saking pratapan talakana hiji pratapan anu leutik tapi resik sederhana tapi utama anu dipikolot di dieu teu aya sanes resik bisma tempat panglumpatan sadayasan dipuna depu ingkang wayah teu aya sanes Raden Bambang Dursala putra Arya Dursasana lan Dewi Saltani tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda aclihan ningali pamor Resi Bisma watak wantos Resi Bisma hiji sepuh anu pinuh ku pangaweruh kaasa ku pangabisa kapatri ku pangarti atau sing becana kulit tutas alatan katimulan kagagahan lan kamandragunaan kasaktian anu tangguh lami-lami Resi Bisma ngandika kawedaling lisan makaten atra pertela sungkan pangalibawa puniranipun ngandika abong geus kolot panyakit teh beuki dieu beuki loba anu nyampeur beuki anu karasa teh asa beuki loba mimiti tina panon geus kurang awas ceuli geus rada budeg sirah gampang lieur komo mun teu boga duit beteung gampil lapar tapi gampil wareg ongkoh ieu ari geus kolot mah payus jadi hampuraeun itu buyut kaula Dursala kadieu cu kapayun linggihna satata sareng uyuh maha uyuh nampi dateng pemagih kaula pun Dursala kadieu yap kadieu kapayun linggihna kunyuk sumangga langkung ti payun nyangakeun semah pangabatos ka kunyuk uyut kasangakeun nuhun ditarima semah pangabakti muda terima dening tangan kiwa lantengan simpen pulonge ati sapucuking rema pun tehing mastaka atur rebu nuhun panjenengan atuh kalih prakawis rupinan tendarwe kaluputan boh pilih buyut panjenengan kirang tata kirang titi duduga prayoga celobot tebih tina kasopanan dadi hapunten dina bag-bagan salah jeung kasalahan prayoga saling hampura jeung prayoga saling maklum kangaranan manusia tempat
tungkul tempat kaluluputan tanggah tempat kalelepatan semenit ganti saja berubah manusia anu sampurna cek paribasana bujeng hingga budak ngora jiga hidup dalah uyut oge anu sakitu geus kolot estuning pangalaman geus loba ngadahar uyah teh leuwih ti heula tetep we ari salah jeung kasalahan mah pasti beunang da sidik uyut oge kangaranan manusia leres telepak walan atuh sabalikna uyut oge menta hampura kanu jadi buyut kangaranan tadi teh manusia tempatna atawa gudangna kasalahan sami-sami walan atuh ieu teh kaping 3 aya pikir saeun naon uyut panjenengan diangkir sanes dina wanci nu mustari heula itu saha itu serba bodas baju di juru gitu saha tadi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim la ilaha illallah la ilaha saha tadi Catri Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim mang naon itu disaurat Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi hapunten ngeran hapunten sahate ya itu abdi Haji Kohar kadieu atuh kaharep diukna atos we cek abdi dieu bulan langkung ti payun abdi bade nyanggakeun semua pangabaktos kahunyuk salira sepuh da terima nuhun astagfirullah 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 atuh abdi oge nada dihapunten boh bili aya kalepatan ageng sareng alitna urang pada saling maklum kadieu kaharep atos we cekap di dieu abdi mah cekap di dieu mah seueur leueteun bangsaning wajid mah aya cau mah aya ronginang mah atuh leueteun bangsaning teng-teng aya tengok mah aya tilas kamari pangintennya lebaran di dieu teh Coca-Cola aya kene itu panto tuh panto aya warna biru bis cuit-cuit we aya ieu teh tuh nuhun kulan katampi sok disamil we nuhun kulan atuh nyanggakeun ieu teh abdi ngajajab tuang buyut panginten tuang wayah saurna teh bade ngadeheus diangkir ku nu janten sepuh sono we kanu jadi buyut kaulah mangga sadaya-daya kula